Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu orang alajengkeun deui hanca derasan orang sadayana kitab Matan Kasyifatus Saja halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukun sholat sab'ata asyara eta ayat 17. Al awalu ari anu kahijina niyatu eta niat. Asani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Asalisu ari anu katiluna al qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma anu kawasa fil fardi dina sholat fardu. Ar-rabi'u ari anu kaopatna qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana ar-ruku'u eta ruku'. As-sadisu ari anu kagenepna at-tuma'ninatu eta tumanina fihi dina ruku'. As-sabi'u ari anu katujuhna al-i'tidalu eta i'tidal. As-saminu ari anu kadalapana at-tuma'ninatu eta tumanina fihi dina i'tidal. At-tasi'u ari anu kasalapana as-sujudu eta sujud marrataini kalawan dua kali. Al-asyiru ari anu kasupuluhna at-tuma'ninatu eta tumanina fihi dina itu sujud. Al-hadiya asyara ari anu ka-11 al-julusu eta diuk baina sajadataini di antara dua sujud. Ats-tsani asyara ari anu ka-12 tumaninatu eta tumanina fihi dina julus. Ats-tsalitsata asyara ari anu ka-13 at-tasyahudul akhiru eta tasyahud akhir. Ar-rabi'u ari anu ka-14 ar-rabi'a asyara ari anu ka-14 al-qu'udu eta diuk fihi dina itu tasyahud akhir. Al-khamisa asyara ari anu ka-15 as-sholatu eta maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu tasyahud. As-sadisa asyara ari nomor ka-16 assalamu eta maca salam. As-sabi'a asyara ari nomor ka-17 at-tartibu eta tartib. Paslun ari ieu eta hiji pasal. An-niyatu ari ngaranna an-niyatu ari niat salah sudarajatin eta 3 pirang-pirang darajat. Ingkanat lamun bukti naon as-sholatu sholate pardon eta sholat fardu wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yin sareng ta'yin wal fardiyatu sareng fardu. Wa ingkanat sareng lamun bukti itu sholate nafilatan eta sholat sunat muaqqatatan anu di waktu-waktu karotibatin saperti sholat sunat rawatib audati sababin atau anu ngabogaan sabab wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yinu sareng ta'yin. Wa ingkana salamun bukti itu sholate nafilatan eta sholat sunat mutlaqon anu mutlak wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li ngamaksud migawe faqat wungkul. Al fi'lu ari migawe usolli eta lapad usolli wa ta'yinu sareng ari nangtukeun zuhron eta lapad duhron aw asron atawa asrar wal fardiyatu sareng ari fardiyah pardon eta lapad fardu. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syarat takbiratul ihram. Sittata asyara eta aya 16. Antaqoa kahijian kudu aya kudu tumiba itu takbiratul ihram teh halatal qiyami dina nalika nangtung pil fardi dina salat fardu wa antakuna sareng bukti itu takbiratul ihram teh bil arabiyati eta ku bahasa Arab wa antakuna sareng bukti itu takbiratul ihram teh bil abdil jalalati eta ku lapad Allah atawa ku lapad jalalah wa bil abdil akbaro sareng kalawan lapad akbar wa tartibu sareng tertib baina labdo ini di antara dua lapad wala ya muda sareng ulah manjangkeun si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lapad Allah wa ada mumaddi wa ada maddi ba'i akbaro sareng henteu aya manjangkeun ba'na lapad akbar wa alla yusaddid sareng ulah nasjidan si jalma al ba'a kana ba wa alla yazid sareng ulah nambahan si jalma wawan kana wau sakinatan anu sukun au mutaharrikatan atawa anu diharkatan bainal kalimata ini di antara dua kalimah wa alla yazid sareng ulah nambahan si jalma wawan kana wau qoblal jalalati samemeh lapad al akbar samemeh lapad jalalah.
Wala yakipa sareng ulah eureun si jalma baina kalimatai takbiri di antara dua kalimah takbir waqfatan tawilatan kalawan eureun anu lila wala qasiratan sareng eureun anu sakedeung wa ayusmi'a sareng meredeng si jalma nafsahu kana dirina si jalma jami'a hurufiha kana sagabeh pirang-pirang hurufna itu takbir wa dukhulul waqti sareng asup waktu bil muaqqati dina salat anu di waktu-waktu wa iqauha sareng nu bibakeunana itu takbiratul ihram halal istiqbali dina nalika nyang hareup ka kiblat wa alla yukhilla sareng ulah nyacadkeun si jalma biharpin kana hiji huruf min hurufi hatina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram wa takhiru takbiratil ma'mumi sareng ngakhirkeun takbiratul ihram nasi makmum an takbiratil imami tina takbiratul ihram nasi imam. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Syurutul Fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah asyaratun eta aya 10. Atartibu kahiji tartib. Syurutul Fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah asyaratun eta aya 10 atartibu kahiji tartib wal mualatu sareng kadua tuluy-tuluy wa muraatu hurufiha sareng katilu ngaraksa pirang-pirang hurufna Fatihah wa muraatu tasydidatiha sareng ngaraksa pirang-pirang tasydidna Fatihah wala yaskuta sareng ulah eureun si jalma sakta tantawilatan kalawan eureun anu lila wala qasyiratan sareng eureun anu sakedeung yaksidu anu ngamaksud si jalma biha kana kalawan itu saktah teh qat al qiraati kana megatkeun bacaan wa qiraatu kulli ayatin sareng maca sakabeh pirang-pirang ayatna Fatihah wa minha sareng eta tetep tina sapalihna Fatihah wal basmalah tuari basmalah wa adamul lahni sareng teu aya kasalahan al mukhilli anu nyacadkeun bil makna kana makna wa antakuna sareng kudu kabuktian itu qiraah Fatihah teh halatal qiyami eta dina nalika nangtung fil fardi dina salat fardu wa yusmi'a sareng meredeng si jalma nafsahu kana dirina si jalma al qiraata kana bacaan wa alla yatakhallalaha sareng ulah aya nu nyela kana itu Fatihah naon zikrun ajnabiyun dikrir anu sejen. Faslun ari ieu eta hiji pasal tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah arba'a asyrata eta aya 14. Bismillahi ari tasdidna lapad bismillahi fauqal lami eta dina luhureun lam arrahmani ari tasdidna lapad arrahmani fauqar ra'i eta di luhureun lo alhamdu ari sadaya alhamdulillahi ari tasdidna lapad alhamdulillah fauqal lam jalalati eta di luhureun lamna lapad jalalah rabbil alamin ari tasdidna lapad rabbil alamin fauqal ba'i eta dina luhureun ba arrahmani ari tasdidna lapad arrahmani fauqar ra'i eta di luhureun ra Ar-Rahimi ari tasdidna lapad Ar-Rahimi fauqar ra'i eta di luhureun ra Maliki yaumiddin ari tasdidna lapad Maliki yaumiddin fauqad dali eta di luhureun dal iyyaka na'budu ari tasdidna lapad iyyaka na'budu fauqal ya'i eta di luhureun iya wa iyyaka nasta'inu sareng ari tasdidna lapad iyyaka nasta'inu fauqal ya'i eta di luhureun iya ihdinas syiratal mustaqim ari tasdidna lapad ihdinas syiratal mustaqim fauqas shadi eta di luhureun shad syiratal ladzina ari tasdidna lapad syiratal ladzina fauqal lami eta di luhureun lam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari tasdidna lapad an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dadi eta di luhureun dad wal lami sareng lam. Paslun ari ieu eta hiji pasal yusanu disunatkeun naon raful yadaini ngangkat dua leungeun fi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat inda takbiratul ihrami hiji nalika takbiratul ihram wa indar ruku'i sareng kadua dina nalika ruku wa indal i'tidali sareng katilu dina nalika i'tidal wa indal qiyami sareng kaopat dina nalika nangtung minat tasyahhudil awali tina tasyahud awal. Paslon ari ieu eta hiji pasal syurutu sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud sab'atun eta aya 7 ayas juda kahijieun kudu sujud si jalma ala sab'ati a'dhain dina luhureun 7 pirang-pirang anggota wantakuna sareng kudu bukti naon jabhatuhu tarangna si jalma maksupatan eta anu dibukakeun wa tahammulu sareng ngaberatkeun si jalma birosihi kana sirahna si jalma
wa adamul huwi sareng eueuhna turun li ghairi kana liyana sujud wa ala yasjuda sareng ulah sujud si jalma ala syai'in kana hiji perkara ya taharraku anu usik itu syai' biharokatihi ku usik nasi jalma wartifa'u asa pilihi sareng ngangkatkeun pirang-pirang handap nasi jalma ala alihi ngaluhurkeun ngah wartifa'u asa pilihi sareng ngangkatkeun pirang-pirang handap nasi jalma ala alihi ngahandapkeun pirang-pirang luhur nasi jalma wa tumaninatu sareng tumaninah fihi dina itu sujud khatimatun ari ieu eta panungtungan ada usujudi ari pirang-pirang anggau tak sujud sab'atun eta ayat 7 al jabhatu kahiji tarang wa butunul kafaini sareng kadua pirang-pirang jero dampaleungeun waruk batani sareng dua tuur wa butunu asobi rijlaini sareng pirang-pirang beteung pirang-pirang ramo dua suku paslon ari ieu eta hiji pasal tasdidatu tasyahudi ari pirang-pirang tasdidna tasyahud ihda wa isyruna eta aya 20 hiji khamsun ari anu 5 pi akmalihi eta dina pang sampurnana tasdid wasit tata asyara sareng ari anu 16 pi akalihi eta dina pang saeutikna tasahud at-tahiyyatu ari tasdid lapan at-tahiyyatu ala ta'i eta di luhureun ta wal ya'i sareng iya al mubarakatus sholawatu ari tasdid lapan al mubarakatus sholawatu ala shodi eta luhureun shod al thayyibatu ari tasdid lapan al thayyibatu ala ta'i eta di luhureun to i wal ya'i sareng iya lillahi ala ari tasdid lapan lillahi ala lamil jalalati eta dina luhureun lamna lapan jalalah assalamu ari tasdidna lapad assalamu ala sini eta luhureun sin alaika ayyuhan nabiyyu ari tasdidna lapad alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i eta di luhureun iya wan nuni sareng nun wal ya'i sareng iya warahmatullahi ari tasdidna lapad warahmatullahi alal lamil jalalati eta di luhureun lamna lapad jalalah wa barakatuhus salamu ari tasdidna lapad wa barakatuhus salamu ala sini eta di luhureun sin alaina wa ala ibadillahi ari tasdidna lapad alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati eta dina luhureun lamna lapad jalalah as-sholihin ari tasdidna lapad as-sholihina ala shodi eta luhureun shod asyhadu alla ilaha ari tasdidna lapad asyhadu alla ilaha ala lami alipin eta dina luhureun lam alif illallahu ari tasdidna lapad illallahu ala lami alalami alifin eta luhureun lam alif wala mul jalalati sareng lamna lapad jalalah wa asyhadu anna ari tasdidna lapad wa asyhadu anna ala nuni eta luhureun nun muhammadar rasulullah ari tasdidna lapad muhammadar rasulullah ala mimi muhammadin eta dina luhureun mimna lapad muhammad wa ala ra'i sareng luhureun ra wa ala lamil jalalati sareng dina luhureun lamna lapad jalalah paslun ari ieu eta hiji pasal tasdidatu aqalli sholati ari pirang-pirang tasdidna pangsa eutikna maca sholawat ala nabi ka kangjeng nabi arbaun eta aya 4 Allahumma ari tasdidna lapad Allahumma ala lami eta luhureun lam wal mimi sareng mim sholli ari tasdidna lapad sholli ala lami eta luhureun lam wa ala Muhammadin ari tasdidna lapad ala Muhammadin alal mimi eta luhureun mim aqallu paslun ari ieu eta hiji pasal aqallu salami ari pangsaeutikna maca salam assalamu alaikum eta lapad assalamu alaikum tasdidatus salami ari tasdidna lapad salam ala sini eta luhureun sin paslun auqatus sholati wallahu a'lam bishawab.